Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Simkuring Dinda Salsa Nursani di kelas 12 IPA 4 badai ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina samingguan kapengker. Longsor di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyebabkeun puluhan imah ruksak kulantaran katarajang material banjir di Kampung Ciputih Tonggoh, Bogor, Jumaah. Katembong imah-imah nu aya di deket gawir kaurug ku taneuh, ngan ukur aya sababaraha di antarana anu katembong bagean hateupna, jeung sababaraha deui rata kaurug ku taneuh. Aya 30 imah anu kaurug ku taneuh eta sakampung ngan ukur di dieu. Aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh. Aya oge anu kaukur katempo hateupna hungkul, ceuk salah sahiji warga Husni. Husni nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadian dina poe Rebo isuk. Samemeh longsor dimimitian ku lini di sakitaran jam 4 isuk. Ari mimiti kajadianna mah aya lini samemehna jam 4 subuh. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakitaran jam 5 saenggeus abdi salat subuh. Terus taneuh langsung ambrul longsor ngurug imah-imah nu aya di dieu, carita Husni. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulur nu aya di sakitaran kampung. Salain ku sabab imahna ruksak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.